Palatjaya Dangiang turna nginang ruat Palatjaya Palatjaya mudah-mudahan doakeun ieu tuang putra bener pernah teh emang kayaknya mah muang alo hidup anu kakasih Mandra Komara Lesmana Mandra Komara ieu sanajan bari jeung hirupna di PPN salilana ku harta jeung kakayaan bari jeung anak nate ngan hiji-hiji na lalaki mah awewe hiji lalaki hiji numutkeun kepercayaan eta mah kudu diruat teh ai diruat nate hartina ai karuat ruatan teh hasatina kecap ruat kuat dikuatkeun imana dikuatkeun rohanina dikuatkeun jasmanina dirawat ongko tak ku cara kieu teh saolah-olah ngaruat muga-muga ieu tuang putra teh cingkan-cikan ku Wahyu Cakraningrat anu dibewarakeun ku juwata marasanga juwata Parlemen Banjarbaya hah suwun doakeun ku sararea ulah gadeng teh kumaha atuh da ieu mah boga anak tatapa dek ngondang Wahyu Cakraningrat der dihanap gara raple minum-minuman keras mawa oh ieu kaleuweung teh der mawa inuman kumaha ieu teh nah ada eta mah kabeuki karesep ongko tong poros salira pemajikan yarek diserahkeun ku aing mah tadi dieu arti kurban teh realisasi tina ngorbankeun doma dipunci teh wayahna korbankeun tah anu dipikaresep ku jiwa anjeun kana urusan dunya lain ulah dudunya eta urusan nu kitu patut korbankeun karesep teh sakur dipikaresep teh bakal pegat wah eta sing emut kadinya cing inget karunya ieu budak anu sakieu husukna hampura adi nu kieu teuing mah atuh dina botol teh siana ci asak herang di nu kieu lamun teh nya ku aing didodet jelema kitu demi Allah aing mah tobat cing kuat kasep duh cing kuat cu pek didoakeun tong keung tina soal anu kitu patut mah jurig barakasakan gandarwo tong keung tong sieun teuing da jelema tengah hareureun nya ka aing mah datan nirata ngademane wo pagulingan rana datan nirata ngademane wo pagulingan rana dene irah kingkang prapta Wahyu Cakraningrat anu sasatna keur nilik-nilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesanya yang dimana kuringnya cicing dimana kulanya nyayang nya iya aya jami anu keur ngosongkeun diri hiji nonoman sekeseler Prabu Duryodana anu kakasih Raden Mandrakomara
dina manahna ngahayang-hayang ngahiap ngahayu-hayu atuh ieu wahyu cakraningrat lumebet ngancikna baju merah ka sukma ka ieu mandra kumara lilir yang merbangun aduh lilir yang merbangun kaya ngimpen saresa kedapan moal dibere nyaho kabeh oge ku kaula yen kaula geus kaancikan ku wahyu cakraningrat parantos ngancing bagja den bagja hirup geuning eta teu kedah lami-lami tatapa sakedap langsung sihore ratusan nonoman anu keur tatapa teu sirikna sakuring bungking ieu alas ti prasara dipake tatapa ka kaula ngancikna wahyu cakraningrat bari nemedak eta teh neme datan nirata ngademan datan nirata ngademan rupa kulingan rana ya kayak teh kaulah teh ngimpi gitu nah kumaha nyai kaulah nun kapunten kaganggu panginten saha kaulah pada ngiring ngaliwat kayaknya kaulah nun kapunten kaganggu inten dupi kakasih teh ngaran kaulah teh Cakrawati di mana pada wangsul kayaknya kalaneh kaulah nun wangsul tipu serdaya ngenakeun atuh akang teh ngaran Mandra Komara putra raja negara Astina nampi nuhun atuh bagja dinten ieu keur kaula tiasa ditepangkeun sareng putra raja ti negara Astina nuhun kaula nun Cep Mandra nah hante sareng omas salame ka omas sareng ka mastur non tacan kawawancara oge tacan kaula teh kaula nun saha anu sudieun atuh kaula nun ka urang kampung Baulisu make rumah sagala lain puluhan deui ratusan kabogoh kaula di negara Astina moal aya awewe cara model kieu maklum kaula putra raja saha anu embung saha anu teu kabita baingan olok kabogoh si Aden mah model si Dodi tapi kakara ieu nempo awewe aduh ningal istri geus kawanti-wanti anak kabina-bina nyai upami leras salira teu acan kawawancara oge upami ieu mah dik pileuleungkeun ku pun kakang kersa sadaya-daya kaula nun ampun kaula teh isin entok isin hayam kampung tapi kanca kumaha Den tah lamun teh mah ku kaula ieu awewe dirogahala dina harti sah nu rek newa ka kaula kahiji saha nu wewak saha nu wadu atuh cenah urang kampung bapana alah bira urang kampung dibebenyeulkeun dua gepok teh Den penasti kersayang tumampara Mandra Komara tetahan birahi anu ngansik dina atina lajeng ieu Dewi Cakrawati maksad digabruk maksad digalentor nanging tina ieu tempat leungitan peluhilang tanpa karana ngejat sapisan nyai aduh kasep
lain tebetah bongan kula diusirku kadengkian aja paman nah kasep paman oke ya aya naon cok wahyu ngencar paman Pak Wahyu dispenda sanes Wahyu Cakraningrat paman ngencar kumaha tutut saya lah kayak tutut paman udah